tuh jada bisa tobat ke Allah tadaru dan lain sebagainya. Kuari geus deket jeung Allah. Mun dikejar secara ilmiah kudu ngadahar universitas lagi meureun 5. Tetapi ieu kok bisa kieu ya ta ieu teh ya tanpa hikmah kudrat Allah. Lamun ngandelkeun ilmiah secara normal moal bisa kajen kuku mage. Lantaran Imam Syafi'i teh kapan waktu keur ngarang aya opatnya nana. Imam Syafi'i aya opat di hiji ngarang itu jadi ka hiji jadi kadua jadi katanya nyana kene deuk kumaha coba eta. Deuk kumaha coba ayo. Jus non garangan Syekh Nawawi. Begitu Syekh Nawawi masantren, begitu Syekh Nawawi masantren ka Mekah nu pertama. Kemudian kapanggih jeung ngaran guruna. Gitu ngaran guruna nu di Mekah nu pertama datang ka ditu teh kumaha Aslawi. Urang Yaman begitu kadinya teh keur kabingungan, nyana bingung guruna. Kemudian Aslawi Nawawi teh pan kadinya ngabersihan, imang ngabersihan, nyapu ngepel. Barang di deule di dinyana aya kebetan, barang aya kebetan di dieu. Fitrati wa bial ibadamu takidi minum usawami. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhul hadis. Tawi iki iku fikih hadis hiji masyru'iyatu ba'tsi su'ati li tahsiliz zakat. Tawi kang awal iku den syara'keun den perintah ngutus ing pirang-pirang kang migawe kadue ngahasilkeun zakat dititah kusara ngajadikeun pengurus untuk meraih menghasilkan mengumpulkan zakat aya di urang badan amil zakat kumpulkeun tapi teu dibalikeun ka mana meureun jadi BHS ka Habib ka Kipudoli deres BHS mah wadimor. Dua al-udulu ila ibnil labun inda faqdil makhab. Tawi kang kaping done iku ngali maring hewan ibnil labun ing dalem nalika sepine makhab. Tilu tawi kang kaping telune khitabun li rabbil mali iku khitab kadue kang anduweni harta walisa'ilan kadue wong kang migawe wa umira kullu wahidin minhuma maka den perintah apa saban-saban kang suwiji saking karone rabbil mal wasa'i alla yuhditsa syai'an ingin tah ora nagawe anyar-anyaran yakul wahid ing suwiji-wiji naon minal jam'i saking ngumpul ngahuja ngahijikeun lawi tafriqi atawa misahakeun khasyiatas shadaqati karena arah-arah wadi ing sedekah embung sedekah dipusah dipisah
Parabul maliyaksa maka utai kangan duene hartai kuwa dia robul mal antakthura zakatu alaih ingin ta'ake hopo zakat ingatas robul mal atuh fayajma'u maka ngumpulkan ya robul supaya ulah loba dihijikeun lah aw yufarriq atau yantah misah-misah rabbul lilakli zakati karena ngalihakeun zakat wasa'i yakhsha nutawi kang migawe naiku dia sayan takila zakat ingin taki dikapas zakat atuh payajma kagumpulkeun laya saya yufarriqal atawarenta misah-misah ya sahili taksuro daripada take zakat nu jelas ulah diruka direkayasa opat utawi kang gabing babat iku asyarikani kancarara fil khiltatil mas'uati ing dalam caruban kang den sarakeun nyol tabarani kuden reken ya syarikani utawi syarik roro fil khiltatil masru'i kuden entibar en reken ya syarikani kamalikin wahidin kaya kang ngamilik kang sawiji ijikeun seakan pemilikna satu fa iza khada sa'i az-zakata min ahdihima kadat galang alap sapong kang migawe zakat saking salah suwijine karone syarikani raja'al awalu ala syarik tsani kababalik apa kang awal ing atas syarik kang kaping do binisbati mali kalawan nganisbatkeun hartane awal min qimatiz zakat saking harga zakat lima utawi kang kaping lima naiku asailah wakun dawi kang migai ku tetap kadua saya akul ijtihad hak ijtihad indaziril asla ing dalam ngitung-ngitung mikir-mikir ingkang leuwih patut al-fuqara ikade birang-birang kang bagirwanahu kal wakilan satune saiku kaya wong kang wakil iku kaya wakil adu badadakaya du masyiatuhum maka arima kakaidan opo masyiah sa'i kesana sa'i bil maslahati kalawan maslahat genep bayan oleh syautai kang kaping nanami kumartalakeun ing birang-birang perkara lati yajibu ala sa'i kang wajib ing atas wong kang migawe Allah ya khuda yenta orang alep ya sa'iha ing asya illa biridho yusahibil mal angin kalawan ridho yusahibil mal kataisi kaya wantais lihtiajil malik ilaih kena butuh wong kang ngamilik ilahi maring tes bebidatang anu sok pake macet tujuh bayan oleh syautai kang kaping pitunai kumartala kening birang perkara lati kang latuk balu ora den terima ya lati zakat ing dalam zakat jelas-jelaskeun anu henteu bisa pake zakat kal harimati gaya binatang kang pikun wal maridatilan kang gring wal jarbailan kang jarobal lorailan kang picak lapan yajibu tai kang kaping 8 naiku wajib ala saing atas kang migawe opo gobulu mahuwa nabis zakat narima ing barang kang utama iku kang leuwih asor ing dalam zakat wa akhdhu tafawuti minal malik lan ngalep penerima beda saking kang ngamil min jinsi gairi jinsil waj saking jenis min jinsin saking jenis kang tetep kang salian jenis kang wajib itu apa ikhraju dan to'akenane iya jenis ing dalam zakat 9 yajibu ala sayutai kang kaping sangane iku wajib ing atase wong kang migawe qabulu ma huwa ala
Aji bapa narimaing barang kang utaya maigo kang dukur bizakating dalam zakat. Wada pun tafawuti lil malik lan nolak ing narima beda kadong kang ngamilik min jinsin kang saking jenis ghairi jinsil wajib. Kang kang salian jenis kang wajib yakhrajuhu wa pengetahuan ane jenis ing dalam zakat. 10. Ikan kaping 10 bayan wan sibati badil ansnabi kumartalakan pirang dungduman sengah pirang-pirang panta allati tajibu biya zakat kang wajib ya ing dalam lati apa zakat ngaji jeung santri cukup ku coretan kieu ge geus geus kahartieun nya nama geus kahartieun atawa teu kaharti jasa kali bili gayawan tawal ganamilan wadus wal fiddati lan perak bakil asnafi sadati lan sakakani pirang panta kang besok bakal teka ya bakil asnaf cibana lan belas utai kang kaping 11 iku mana kosob utai barang kang kurang ya malan ni sobi ngatasen sob la zakat tapi ora zakat iku wajib ing dalem ma fa iza tabarra al maliku maka tatkala kena Allah sapong kang ngamilik kubila minhu dzalik maka den terima minhu saking gitu minhu saking malik apa dzalika mengkono mana koso wa yaqulu lan anaya idlan anaya tabaru matabara iku sedekatan sedekah atau ya dzalik dari kang kaping 12 iku asaumu syartun utawi irga iku syarat biwujub zakatil ghanam dalam wajib zakat wadus indal jumhur dalam mungguh jumhur walam syaritu malik kan orang nyaratkan ing saum pemalikun Imam Malik ke-12 at-tahziru Dawi kang kaping 13 iku ataziru minir 3 bilhiyal medeni saking ngalakoni pirang-pirang reka almudiyati kang negakeun la takhallusi maring narima ucul minaz zakati saking zakat an Mu'adz bin Jabal wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Famisalu dzalikal arzaq. Misalu dzalika lan utama gautai contone mangkono. Itu tawi contone mangkono. Misalu dzalika al-arzaqu kautawi contone mangkono gitu kautawi contone mangkono wa misalu dzalik maka utawi conto mangkono kudrat wal hikmah iku al-arzaqul hisya pirang rizki kang bangsa hisi wal manawiyah lan kang bangsa manawi inna maka satuhuni arzak iku barizatun kang lahir min ainil minnati saking aini nugraha bimahdil kudrati kalawan malulu kudrat kindaha mugodotun tetapi naya kudrat iku kang den tutupi bil hikmati kalawan hikmah wahia lan daya hikmah alasbabu iku pirang sebab wal ilalulan pirang elat liab kasirul kudrati drapan yang tetap operasi kudrat masunan nalaikan den raksa kadazarul kudratul lan terkadang lahir apa kudrat bi ing dalam arzak bila hikmatin galawan ora hikmah bayati maka teka itu maka teka ya sirul akudrat
sabab karomatan li ahli tawajuh karena arah karomat kadue ahli tawajuh dariban lahum lan kenang waruhakan ngamaripatakeun kadue ahli tawajuh ya kubalu drapun yanta narima ya ahli tawajuh ingat Allah drapun temadap ya ahli tawajuh ingat Allah guluman tahagogo takwa hulan utai sabanong kang nyata obat takwa neman zohara rizkuh kalahira barizkina Allah kau man bisa babi kalawan sababe bisa babi kalawan sebabe gitu bisa babi kalawan sebabe takwa qaulihi kana ngalirik dawan Allah may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Utawi sapa engko dia man takwa maning Allah maka anda daakeun ya Allah kadue man makhrajan inggon metune atawa ing kagampangan. Lan ngarizkianlah ya Allah ing man saking arah orang hitung-hitung ya man. Cerita kudrot jeung hikmah di alam dunia mah ngaranna alam dunia ieu ialah alam kudrot kudrotna batin di alam dunia kudrot batin hikmah sohir sebab dunia mah alam taklif sakumaha kamari kunaon si Zaid kok kuari jadi beunghar nu ditanyakeun teh pasti dijawabna ku hikmat nu mantak beunghar nyana sawahna kena sumarekon dijual menang 10 miliar nu 5 miliar pakai gabangun meuli mobil meuli sawah dan nu 5 miliar dibawa ke Karawang kawin deui di Karawang kayak geus beak mah balik deui oh kitu ya moh Aiki Umar kuari mantak sugih nyana mata tadina pandigawe di Cinglu maju maling maling sepatu di Cinglu sakontainer tak aju sugih bahasa hikmat ai Umar Bakri nyana kok bisa jadi sugih padahal mah jadi DPR karaksa tahun. Oh, Bapak Umar Bakri nu mantak manehanana tadina jadi guru setia pakai sepeda kumbang. Guarinya ngalih jadi DPR. Ya gara-gara korupsi lah, jadi sugih. Hikmah. Wah, jawabna dengan hikmah. Tetapi cek di dieu kadang-kadang qad tazharul qudratu fihi bila hikmah lahirlah kekuasaan Allah dina berbagai-bagai baik rizki hisi maupun manawi bila hikmah tanpa melalui sabab elat jeung hikmah terjadilah payati ghairos sababin tanpa sabab karamatan li ahli tawajuh karena ngamulyakeun ka ahli madep karena ngamakripatkeun ka ahli tawajuh supaya nyananya hareup anu leuwih mantap ka Gusti Allah masya Allah Izaid masantren yo
menang 20 tahun balik magahan ngaji ikhlas magahan ngaji ikhlas tilok ceramah tilok aya panggilan dina ceramah nage manehanana malah geus pokona mah ikhlas nya nama istuning we magahan amil magahan jurumiyah buktina murid-muridna mun ditanya narkib labziatun barisa abjatun menang dibaca 7 wajah uy pancena 5 ditambahan goeng 2 jara ngaji tah hasil magahan ngaji mah murid jadi pinter nu tatarina teu bisa nyaho kana kalimah jadi nyaho nu tatarina teu bisa narkib jadi bisa tatarina teu bisa maca kitab jadi bisa kuari dipikih tatarina teu nyaho rukun wudu kuari nyaho tatarina teu nyaho rukun salat kuari nyaho pokona mah takrib di riad ban dileg-leg gunyan bae pohara etalah hasil ngaji kuari kiai nu ikhlas teh boga imah 5 tingkat juragan mobil truk na loba jang naon buat tak kiai boga truk eta sehubungan di ditu keur ngurug jadi kiai ngadrop truk terus pugu mobil pakaiannya na pribadi dan lain sebagainya sugih digawe ente dicinglu ente di kantor ente ngariung carang cicing we di imah anakan loba lamun kiai ditanyakeun magahan ngaji haju hasilna murid pinter pas langsung muridna bisa ibadah meujeuna lantaran memang kadinya neropna tapi lamun kiai cicing bae sugih nah ieu kan sabab nu mengarah kadinya mah jamagahan gaji jana mah tuh da ieu kuari dibere sugih nyana dina urusan dunia diukur ilmu ja ilmu teh ukuranana ngaji baheula teh teu sakitu kok kuari mah adag-adagan amat ilmu bangun tinggal nyomotan bae ieu bisa itu bisa ieu bisa itu bisa padahal mah henteu ngan teu kadeuleubet teu bisana katutupan laduni rizki dibere rizki hisi dibere rizki maknawi dibere tanpa aya sabab kunaon sih bisa jadi kos kieu ieu teh karomatan li ahli tawajjuh lantarannya nana ka Allah bae beistuning segala rupa geges di ka Allah kan Allah maka wasa ibadahnya nah iya untuk diberi kemuliaan tanda kudrat Allah tanpa sabab kudrat Allah tanpa sabab datang kanyana iya nu istimewa sebagai karomah sebagai ta'rifan dimakrifatkeun ku Gusti Allah abehnya muantep menghadap ka Gusti Allah na antaran wa kullu man tahaqqaqa taqwa zahara rizquhu lahu bisa babi setiap jelema nu nyata takwana lahir bakana rizkina nah cek Gusti Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib jelema takwa ka Allah bakal diberi kemudahan dari berbagai aspek wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib bakal dirizkian hese ngitungna curcor bro dipantau bro di juru ngalayah di tengah imam wow angkot di jalan ambalaya
lamun kieu mah eta kiai ku kuari jadi mau boga mobil Fortuner imahna bagus. Bisa kitu hebat kitu we mah yang teu kaharti. Kunaon sih? Oh, pan ceramah unggal peuting sapeting 5 peh di jalan teh budak. Kori gitu kene. Tot mentak sugih teh atuh terus-terusan nya nama. Tot eta mah hikmah kene. Bab aya. Bahkan nyana ngomong kieu alhamdulillah ya kula kakarake 2 tahun magahan ngaji masyaallah. Kunaon tuh? Ieu bisa ngabangun 2 tingkat pondok. Nang di mana tuh? Ya dikumpul-kumpul we hasil magahan ngaji teh dijadikeun pondok. Hasil magahan ngaji dijadikeun pondok. Eta sebenarnya kos bener ngomong. Oh kos bener. Ai hasil magahan ngaji mbak murid jadi bisa ngaji. Ai mah lain hasil magahan ngaji babalik ka nyana jadi pondok, jadi majelis. Nah eta teh akur kos kitu. Eta hikmah kene. Artina lain jurusan sebenarnya mah. Alhamdulillah ya sebenarnya dia mah karek 3 tahun tapi geus kajian majelis jeung pondok itu lur di luhur majelis hadap ya anak pondok. Menang di mana ya? Proposal. Alhamdulillah di Amban ku bupati. Masyaallah ya min nikmati Allah fadl Allah hadza min fadli rabbi. Aduh Gusti, hampangeun pokona ngomong gitu nanti. Teh izin-izin teh hadza min fadli rabbi. Masyaallah. Urang tinggal bener. Suratan ku urang hadza min fadli syaitanir rajim. Ngan ku situ mah hese sebab jawabanana limit di jero terselimet lamun lain ku ahlina moal kanyahoan. Nah, iyalah sebagai karomah tambah deui nyana. Da baheula ngaji teh ngan sakadar amil jeung jurumia sorop. Belah ditu na ngaji teh Umar Yato. Kemudian Ibnu Malik Imriti meureun Imriti meureun. Geus di Umar Yatokeun bae tuh. Tama aya budak pesantren kakarake menang 5 bulan aju nyuratan ka bapakna minta duit bah ieu teh neuk meuli kitab di jerona ya ngaran kitabna beusi abadek meuli Umar Yato. Cak bapana baheula mondok ti budak nyanyahoanan Umar Yato Battalubin. Itu lain Umar Yato maksudna Battalubin teh bata jeung ubin. Jawara nipu. Ajar kitab gede horeng bata jeung ubin dibungkus. Pajar tuhpah kunyana. Tah. Kuari ibadahna mantep. Ka Gusti Allah, masyaallah peutingna udang beurangna tuh kadang-kadang puasa istimewa baelah masyaallah. Ya, ujung-ujungna kan dibere ilmu laduni ku Allah. Para aulia Allah muka kitab seri. Asal muka kitab naon bae ge seri. Mana ieu urang mun mantek teu betah maca kitab teh meurepan. Ayo sia geura buka. Cak kitab ayo buka. Baca ku sia emang teh hese aing. Ayo baca. Aju bae heuai. Wah. Wallahu a'lam bissawab. Teu di pangluhuran. Aju hees jeung pamajikan ngarayap. Reneh deui. Ieu urang udah bantak embung ge ieu maca kitab di samping memang urang rada kedul haju embung da. Eta kitabna hese. Hese dibaca da tapi lamun blak seakan-akan ayo baca aing bisa ieu kieu ieu kitu ieu kieu. Geus buku kalimahna terus urang dimufrodat ieu mun kieu dibawa godak oh ieu hukumna kieu aya amr aya nahi dan lain sebagainya ngarti urang teh urang geus seuri oh ja ya masyaallah tang jadi bisa sorangan ketika urang ngabutuhkeun ilmu Allah mere plek kadang-kadang atuh nu nanya segala rupa ge seakan-akan Allah mere bae bahasan teh jawaban laduni nu kitu ngaranna tak di luar konstatir di luar pemikiran manusia biasa. Nah, ieu kan rizki maknawi nu kos kieu ngaranna nur ilahi, hasil tawajuh. Tah, eta kan di luar, hese nyaritakeun aja basantrenna bareng jeung aing, bahkan baheula nonton TV, jangan-jangan ge beuki keur ieu mah.
malah mah direbutan main babaturan ge. Pada tuh kuari udah jadi beda. Oh, tuh jada bisa tobat ke Allah tadaru dan lain sebagainya. Kuari geus deket jeung Allah. Mun dikejar secara ilmiah kudu ngadahar universitas lagi meureun 5. Tetapi ieu kok bisa kieu ya. Tah ieu teh ya tanpa hikmah kudrat Allah. Lamun ngandelkeun ilmiah secara normal moal bisa kajen kuku mage. Lantaran Imam Syafi'i teh kapan waktu keur ngarang aya 4 nyanana. Imam Syafi'i aya 4 di hiji ngarang, itu jadi ka hiji, jadi kadua, jadi katanya nyana kene. Deuk kumaha coba eta? Deuk kumaha coba? Ayo. Aju non garangan Syekh Nawawi. Begitu Syekh Nawawi masantren, ka Mekah nu pertama. Kemudian kapanggih jeung ngaran guruna. Kitu ngaran guruna nu di Mekah nu pertama datang ka ditu teh kumaha? Asawi. Urang Yaman begitu kadinya teh keur kabingungan, nyana bingung guruna. Kemudian saya Nawawi depan kadinya ngabersihan, imang ngabersihan, nyapu ngepel. Barang dideule di dinyana aya kebetan, barang aya kebetan di dieu teh aset, di dieu dideleuan ku Syekh Nawawi. Oh keur ngarang. Kitu cek Syekh Nawawi. Barang dideule di hareupna di dieu Sapinatun Naja. Oh keur ngarang Sapina. Kakarak menang saparapat. Teu diteruskeun. Isukna ngepel di dinya keneh. Menang saminggu ku Senawi diperhatikeun teu maju. Senawi bebeja. Mama abdi ulah di teangannya bade teu aya heula. Di ka mana? Bangsa 40 poe abdi bade indi teu lah mama. Atuh ai naon gara keperluan mah teu naon mohon. Syekh Nawawi padahal mah di kamar bae 40 penting teu keluar ngarang Sapina. Karang punya Sapina 40 poe tah. Sapina ngarang Sapina. 40 poe. Beres. Diteuneun di mejanya na teu bebeja. Plek. Ngadoa heula peutingna tanpa abdi takabur, tanpa abdi sombong, abdi manulungan ka guru. Lantaran guru bangona kesulitan ieu ngarang kitab ieu Gusti ampura abdi ngabungahkeun kanu jadi guru bae abdi mah ieu teh mangyieunkeun sanes nang abdi ieu teh nang Gusti bade disangakeun di meja moal bebeja abdi mah ka guru abdi teudeun bae kadinya kitab isuk beres ngepel kabeh dideuleu ku guru ya Sapina saha dibukaan ku guruna. Itu ku aing di karang teh hayang kos kieu yeuh. Deh. Dibulak-balik bener ieu kos ieu ka hayang teh ieu. Guguraan banyak ieu lang saya. Nang saha nu ngaku kabeh. Ai tadi nu ngepel saha? Abi Brozak. Wah, teu percaya aing mah kanu beuki ngarokok itu mah. Lantaran di gitu ngarangna ditanyakeun teh nu ngaku nu ngepel tadi saha? Aya nu bebeja Nawawi Al-Bantani. Tidak ka dia? Panggil. Ieu buatan manehnya? Sanes. Teu ulah sanes. Henteu abdi mah henteu. Wah coba disumpah. Kulantaran disumpah ngaku hampura abdi. Lantaran abdi teh ningali mama ieu bangun dek ngarang datang kadinya teu maju-maju saminggu abdi mah sedekah bae ieu ka guru. Bagus ya ieu nu kubawa dek di karang teh kos ieu. Masyaallah alhamdulillah mah dicium ku guruna. Ulah cek mun cenah ulah dicium leungeun abdi mah. Henteu tetep bae guru nyium murid eueuh salah. Lantaran ieu luar biasa istimewana. Ieu nu dimaksud ku mama dari karangan Senawi 40 poe 40 peuting ngarang Sapina. Urang ge pernah ka babaturan maksudna nulungan kanu saluhureun dideuleu ku urang teh anggeus isukna dideuleu teh anggeus tulungan ku urang
di malam yang sunyi kutulis sepucuk surat ini, berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Itu setan tama. Aku ingin menjelaskan, menguraikan tentang isi kandungan kepadamu Sarwiti. Aduh. Sebaiknya kanyana. Inang bisa ya. Alhamdulillah. Ya ini nulungan. Orang bisa nulungan sudah cinta. Kita gesarwa sodako kene sih. Syekh Nawawi pohara jasa Pak. Langsung ku guruna. Kita pindah masantrenna. Ya mah lain urukeun mama ceknya dituduhkeun lah ngaji ka anu ke opat guruna Syekh Nawawi lah di Mekah. Keur carita kakarak datang ka Mekah umur 15, baju ka umur 16 seperti kos gitu umur 15 tahun, maju ka 16 tahun bisa ngarang sapidah 40 petik teu maksud ngarang nulungan guru. Ngapa sana ngadengen aing. Kunaon eta? Iya tahu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ukur coba maka ilmiah moal ka ukur. Atuh tama jalain Syekh Nawawi tama atuh dibere caang bae ku Gusti Allah kudrat Allah nempel tanpa hikmah. Ye da kumaha? Sakumaha Ki Holil Bangkalan ceurik saminggu deui ka pantat tadina debat jeung Syekh Nawawi pajar lain Syekh Nawawi. Padahal guru kan ka Syekh Nawawi pesana bisa mancala putri. Sanggeus debat LS Ki Holil debat LS saminggu deui pandek balik. Begitu nyana merenung aya teh saha nu ngelekeun aing aya nu ngabejan eta mah Nawawi atuh Nawawi mah guru kunaon dibawa ka dieu sebab nyana mah lain keur ngaji lain keur ngalaan cai lain keur di lapangan wah biasa kosu digawe Syekh Nawawi mah tapi lamun keur ngaji wah luar biasa jadi eta didebatkeun eleh Ki Holil Bangkalan teh atuh barang nyaho eta Nawawi diteangan ku nya deuk mentah hampura teu kapanggih-panggih. Saminggu deui mepet di teangan Kasib Ali, Kasib Amir ku teu kapanggih-panggih di teangan di Baitullah teu kapanggih ngadoa ka Gusti Allah teu kapanggih balik Ki Holil ceurik Ki Holil teh ngarasa izin jasa ieu non diskusi munazarah jeung guru ai urusan eleh nama lain masalah tapi munazarahna ieu waduh besi bendu guru jeung lain sebagainya. Saminggu cerik baik terus di Bangkalan cerik teu eureun-eureun nyahoeun Syekh Nawawi waduh murid aing cerik Syekh Nawawi langsung ka Baitullah ngadoa leng hiber ka ditu ka Bangkalan dipeluk ku Syekh Nawawi geus Holil ulah boga pikiran ku kumaha kaula nyaho maneh teh keur sedih cerik bae mentah hampura geus dihampura jeung sagala rupa ilmu amalkeun berangkat deui ka Mekah teu kudu make visa. Masya Allah, hari pisah harurah rese jasa. Bisa kudu 150 juta. Dan lain sebagainya birokrasi negara SN luar biasa. Kudu salin ngaran dan lain sebagainya. Syekh Nawawi mah datang. Masya Allah. Ukur coba make hikmah jeung sabab moal bisa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Numantak ente hayang pinter, ente hayang hebat, geus ulah nanaon. Tawajuh ka Gusti Allah. Ulah dahar-dahar saminggu, siapkeun kuburan. Ulah haju maksakeun. Geus boga bagian-bagian kabita bae urang jeung istimewa. Ya, nur kuresepna bae ge urang geus minjumlati wali Allah. Urang kuresepna bae ge wih pohara amat eta urang geus kasupkeun kana wali Allah lantaran lamun urang diodongengan kos kitu teresep Muhammadiyah tah buktina lain wali Allah kitu badak pohara amat masyaallah ya karim pohara amat Syekh Nawawi tuh eta kan lain lalagan mantak tanding atuh Nawawi Al-Bantani sing ade besi Nawawi bojong numantak make Al-Bantani ge kitu teh ya Nawawi Al-Bantani kitu Koryatan Korea manaon ngaranna Tanara At-Tanariu Koryatan Al-Bantani provinsian Indonesia negarawan baladan Masya Allah
eta kumaha eta kos kitu tah eta geus teu kaartikeun urang ieu keur carita rezeki maknawi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib gitu ngatuh ukur ku urang ku zaman masantren moal bisa ka ukur paling ngaji amil jurumiyah sorop dan lain sebagainya 15 tahun utek-utekan dirinya keneh bae kadang-kadang balik poho narkib aman alab ziatun nang dibaca 5 wajah jadi 7 nyurah ka santri sanyanyana amil aya 2 pada 2 hiji amil nusuk mandian mait nomor 2 amil zakat wah cak santri jadi kieu guru urangnya ya Allah jadi mundur nah iyalah karomah ngaranna eta di luar tawang geus jadi urang lamun nyaritakeun Syekh kitu Maulana Hasanuddin bisa teu ngising genep bulan atuh ulah diturutan ku si aing moal ngising-ngising atuh mal kebal atuh mal kebal kabita mah meunang kabita diukur teh mah pamere Allah sing hade aju urang maksakeun maneh teu hees geus beurang teu dahar-dahar ya atuh sia urang ngukur maneh awak sia diukur bae heula ku sia panjang sabaraha lebar sabaraha atuh geus diloyog-loyogkeun ku Gusti Allah urang mah tinggal kabita bae ge tagis min jumlatil wilayah kitu bae eta lamun Syekh Yusuf lamun geus jana ngaji Syekh Yusuf masa putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin boro-boro jelema kotok-kotok cicing ngadengekeun suara Maulana Yusuf Syekh Maulana Yusuf ku ngeunah-ngeunahna suara embe cara ricing kebo cara ricing lamun keur lakian mah cicing kebal eta aduh ampun mantak lamun endek hayang bagus ora di dinya tawajuhna di Syekh Yusuf Maulana Yusuf aya uluk-uluk Kangjeng Nabi Daud aya wiridan Banten di dinya tawajuhna eta teh teu bisa kaukur sebab tama karomah cara sesoleh ketika jadi imam di haram Bismillahirrahmanirrahim maghrib nyana geus ruku makmum nangtung keneh nyana sujud makmum nangtung bae nyana balik deui ka rakaat kadua Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladdallin amin deui nyana ruku jamaah masih keneh nangtung keneh bae nyana salam nangtung keneh bae Kake soleh paling gue nangtung keneh bae begitu ditanya kakarak ngarenjag ku ngeunah-ngeunahna sora coba dengekeun sora Habib Rojak sabalik da aing ke soleh mah tu bagus soleh mah urang keur hudang jadi hees mun nu ngadengekeun sora Habib Rojak mah urang keur hees jadi hudang ampun udah Gusti Allah nu agung nah ieu kumaha karomah hese diudag da tu karomah mah pemberian Allah kudrat tanpa hikmah mah ieu keur carita sora keur carita kagagahan Sidina Ali emang kumaha kitu datang ka setan sararieun ka Sidina Umar Sidina Ali dina pangperangan nya kumaha tah karomah tuh tah mah hese nyaritakeun tuh ku sorangan bae jauh perang teh wani Sidina Ali mah Sidina Umar mah karomah dibere wawanen anu luar biasa ka Kangjeng Nabi endek perang sabulan keneh kafir geus sieun ka Kangjeng Nabi karomah tah mah karomah mukjizat sabulan keneh dek perang jeung Kangjeng Nabi geus harewas bae kubanya aduh ya urang kumanya bingungnya nata kos ente boga ka Bogor di Cikupa Bogor lain boga ka Bogor resep ka awewe aju dek nganjang harewasan pan ditarima moalnya ya urang ieu kumaha ieu bingung ieu urang tah ente mah jurusan akadinya yo ieu mah mukjizat karomah hese ngukurna tah mah kudrat tanpa hikmah masyaallah ieulah karomatan aya sepanjang masa aya hamba Allah jang niungan jang nyaangan jang ngiuhan umat selalu Allah ngamunculkeun hamba-hambana anu bisa ngabersihan hatena tanpa aya geungeut maleuk eueuh duniaan di jero hatena eueuh makhlukan di jero hatena hiji Allah aya sepanjang masa ku Allah tetap dibere bae
engke loba jasa jelema nu sirik nu dengki nu ngomongkeun nyanana seuri bae atuh lain wali ai marah mah ngaranna sarwana diomongkeun atuh sadaekna dia ngomongkeun kuku bage sadaekna kalahkan nyungsep nu ngomong-ngomongkeun lah ujianana ialah hamba Allah sepanjang masa aya bae supaya naon niuhan nyaangan jang ngarariuhan jelema kurang dek diudag ku sia moal bisa naon sebabna lantaran eta mah pemberian Allah menang tapa sarua hamba-hamba Allah ge menang tapa lain tapa puasa di handapeun tanggal caringin gampang tapa kos kitu mah teu ngadahar lauk gampang teu ngadahar sangu gampang teu ngadahar kue gampang teu nginum segala gampang tapa tina duit pamarentah tapa tina duit anu riba tapa tinu kos kana itu nu jelas-jelas haramna dahar mah salila jang ibadah niat tau masalah jakulu wasrabu wala tusrifu jaloba wali nu beuki dahar atuh anu gembul wali loba tah pelebah gembulna katurutan pelebah jadi wali teu urang mah nurutan gembul-gembulna tuh jadi urang hese teh nyarita geus naon eta bisa bae ku Gusti Allah meraktekeun ngaluarkeun kokotor-kokotor dan lain sebagainya atuh jangan ge teu ngaku nang nyana meunang Gusti Allah di samping karomah nu lain moal katuturkeun ngan resep bae urang minjumlah ti wilayah kos kitu bae nu mantak para aulia Allah dijelas-jelaskeun urang supaya resep caritaan Rasul supaya jadi ibrah lima yasmauha cerita kisah-kisah para aulia Allah supaya jadi ibrah lima yasmauha supaya naon urang supaya manut minimal aing ngarasa jauh amat aing ngarasa salah aing ngarasa rendah di hareupeun si eta ku sakitu ge urang geus ditobat ngaranna ja tobat teh ngarasa rendah di hareupeun Allah pan langsung ka Allah nama urang teu bisa tapi begitu ngukur diri urang jeung jana jauh amat eta geus termasuk nah ieu lah kudrat tanpa hikmah karomah ngaranna jelema makin mantap ketika dibere ku Allah karomah tambah mantap ka Allah tambah yakin tambah mantap liyaqbalu alaih tinggal contoh kedua wa misalul qudrat aidan ma'al hikmah wallahu a'lam bissawab